kaluhur, aduh menunggu dihandap di bujang apa? Naon iya? Iya. Kuwu sia teh nyaho iya aya nu nambang di dia. Allah apa Pak? Apa kuna diantep wae? Aduh, pengambilan perut Pak ieu teh. Ampura raja aing. Oh, jadi lamun ngambilan perut, ngarampok ge menang atuh. Aduh. Oh, jadi saya mah mencuri demi perut menang teh. Ulah Pak, kitu mah nya. Heeh. Demi perut. Nges ku Bapak didata kabeh ieu wargana. Alhamdulillah. Mimiti engke poe Minggu melak tangkal di bukit anu kosong. Bukit naon? Seueur bukit mah bukit aja. Sok, dibere sabulan sajuta setengah. Geus. Pokoknya mah aya di TNGC Pak wilayahna. Teh sok lata TNGC teh naon teh teh? Taman Nasional. Nah, kunaon teh dipelakan ku TNGC? Dipelakan Pak, terjadi da kurang pengurusan. Kunaon teh diurus ku TNGC? Duh, ka atuh masalah cebecul. Apa nu nyewakeun lahanna ge TNGC? Mohon mas pasuna TNGC na unggal tiap tahun melakan seueur ieu anu marlak ge. Terus terjadi. Teu diurus. Melak. Ayeuna mah kieu sistemna ieu, kieu sistemna. Aya tanah garapan, satu keluarga melakna 2 hektar. Dibagi di jatah ku palurah nya, kuwu. Nangke dipelakan satu tanaman hutan. Setelah tanaman hutan, ditanaman juga tanaman kebun produksi. Jadi, engke teh leuweungna ngagledeg, engke tatangkalanana, engke peuteuy buahan. Jengkol ayaan, jadi rakyat boga kahirupan. Mengerti? Understand? Ya, siap. Oke? Oke. Siap. Bapak gubernurnya tidak kanyahoan, ujug-ujug jeung dia. Jangan kita ada informasi nanti sini di Bogor. Moal aing bebeja ka lurah mah langsung lurahna ngabejaan tambang tutup heula. Aya gubernur aing pasti kitu. Paling bade ka dieu. Ada Pak Camatnya, Pak. Sarua camat ge siap. Diantep wae ieu. Nembe imitasi kamari, Pak. Aing mah eta satua polisi Pamung Praja ari sia naraon gawe. Aya mah larangan mah tapi ngodot ieu teh. Da larangan teh kudu aya tindakan atuh ieu teh nu leutik encan nu gede. Cek Pak Lurah ieu bahaya teu? Oh bahaya Pak. Terus bahaya deui da margi kan katinggalin lagi terus bahaya. Kan memaksakeun we warga mah. Geus ayeuna dibere solusi. Geus sasaeun mah tos kitu atuh Pak. Solusinya berarti tadi melak tangkal di daerah TNGC nu Garundul. Anu Garun TNGC. Kurang pelakan. Ya, Kayak bibitna dikirim ku provinsi. Ya, sabulan biaya penanaman salila 4 tahun aing mingpin, aing sisa 4 tahun deui. Salila 4 tahun aing mingpin digawe kabeh. Ya. Melak leuweung. Sia teh hayang ngurut cermai ku aing didoakeun ku aing sok. Ulah sok. Mun aing kasurupan sok rada bahaya ieu. Eta biasa tumpang sari tah. Tumpang sari. Heeh menang. Kitu. Heeh menang. Tumpang sari terus pemalak tatangkalannya Pak. Kada ya aing lamun geus kasurupan sok kajadian nyarita. Main di ceremai, Pak. Sok aing geus kasurupan ya nyurup ya. Ku aing sia. Sia ku aing. Ayeuna siap panginten tuh Bapak tos bade solusina masihan. Teu kanyahoan cenah ujug-ujug di dieu we. Tadi solusina supir kumaha, Pak? Hah? Supirnya engke ge aya tambang-tambang resmi anu teu berbahaya bagi lidah teu mungkin aya ditutup kabeh mapan kudu aya pasir. Man pada bulan puasa gitu loh. Arek ngilu supir melak sok aing mah. Ya apa di warung mah? Nyasok. Arek mah. Gitu. Sok siap mun ka TNGC tinggal dia wilayahna Pak Camat ayeuna pan saya solusi ayeuna di pasian bibit di Bapak langsung ayeuna nu kerja di dieu teh melak tanaman tanaman TNGC urang. Mana deui sia lain hiji hungkul sia anu nambang teh, lain di hungkul. Ah ya di luhur Pak. Aya keneh. Heeh. Yo maju deh keluar. Siap. Ku aing ngalangar sia deuleu di Supata aing keur kasurupan. Wah, ku aing ngalangar mah sia. Ruru di tempat sia aing ngalangar mah. Oh. Alhamdulillah ada laksana pada benarnya Pak. What you know. Ma, tuh, itu tuh bakal balik tuh. Pak, nuhun Pak. Baralik. Untuk balik waing di Supata sinu ruru di sia waing.